Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru anu kuring dihormat. Sareng rerencangan musim kuring dimuliakeun. Puji sinarang sepur. Rangsangakeun ka Gusti Allah nu Maha Suci. Margi urang sadaya biasa kempel dina ieu acara. Shalawat sareng sinarang salam mugia dilimpahkeun ka urang sadaya. Alam Kanjeng Nabi junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dugi ka para sahabatna para tabiin. Dugi ka urang sadayana anu nganut kamantena. Bapak Ibu sareng rerencangan sadaya perkawis kabersihan ngarupakeun hiji hal anu priyogi ku urang diperhatikeun. Naon margina kebersihan ieu ngarupikeun hiji kunci kahidupan. Urang di alam dunia di mana urang bisa ngarawat kebersihan lingkungan sekolah atanapi lingkungan rumah tanggi. Urang tos ngalaksanakeun tina sakola. Dina sabagian iman lamun dina hadisna nyaeta anu hartina kebersihan teh mangrupa bagian ti kaimanan. Amin ya Allah. Kukituna kawajiban urang salaku siswa kedah ngalaksanakeun eta kebersihan di sakola. Bisa bersih lamun urang bisa ngajagana kukituna. Kebersihan sakola kudu dipikarawat. Kalawan sae insyaallah urang sadayana anu nempatan ieu sakola sareng ieu tempat bakal sehat. Insyaallah bakal sehat. Tapi tina penyakit tina penyakit anu datang tina kotorna lingkungan. Sakitu wae ti simkuring ga aya mangpaatna khususna ka simkuring umumna ka urang sadaya. Hapunten milih aya kalepatan sareng kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.